mang tukang seblak berkedok tukang cimol ya teh. Karena ditanya dari teh alas, si mang teh jualan seblak cimol geuningan barudak. Mah ieu teh seporsi hargana teh mun 3.000-an bisa, 5.000-an bisa tuh heuh. Ya lah mang sekali mah mending geus sabar hayang harina katelna ieu teh meni singgit ngahiliwir pisan. Iji bayi 50 juta kali barudak, ieu teh mane ngana-ngana teh. Aduh kan ieu si mang seblakna bener-bener kopi pisan ieu mah bener-bener top mata pista bes aing mah. Pokona mah lamun ka STP jajaran kudu cobaan cimolna heuh. Sabulanna teh ieu si mang anu jualan es krim cenah tah. Oh ieu teh hijian hargana teh mung 5.000-an. Orang diselowokeun teh alas, si aing mah bener-bener ngepros pisan. Ya lah mang siap-siap sok usah dilag-lag si mang na sia teh. Bung Soti geuning aya tukang cilor bumbu kacang cenah tah. Ieu teh seporsi hargana teh mung 5.000-an. Orang tinggal teh mah eta 5.000 meni kuat kalau baki aing mah teh salah 10 tusuk ya teh mah. Ini deli asinna tuh waduh.